Geus teu anehnya jadi tukang warung mah ari keur cicing tar aya nu meuli. Giliran init ka cai kerek gegek di cai teh geus eteh-etehan aya nu rek jajan. Heueuh jadi caritana di dieu teh abi arek salat tuh duge can beres geus aya nu eteh-etehan arek jajan. Heueuh geus jadi kebiasaan merenya ari nuan warung giliran keur cicing sok eueuh nu jarajan teh. Ini tuh ka cai pasti we aya nu rek jajan teh. Abi mah yakin da maraneh oge anu jualan pasti mineng ngalamannya ciga kitu. Tah ieu ku abi dijieunkeun pesenana saenggeus beres salatnya. Heueuh pan ceuk abi teh tarungan heula we nya da kagok atuh abi geus wudu. Tah ieu di dieu teh aya 2 urang, nu saurang mah yang jajan makaroni basah, ari nu saurang deui mah cenah yang jajan seblak. Sabab nyen makaroni basah mah sakedeung jadi ku abi diheulakeun. Heueuh pan nya kitu teh nya eta ari nyen seblak masuk lila. Padahal ieu teh pesenana mah heula keneh nu mesen seblak. Tah makaroni basahna teh meuli anu porsi 5.000 terus hayang make sambalna teh sasendok. Tuh pesenan makaroni basah mah geus beres, lanjut ayeuna urang nyen pesenan seblak. Seblakna teh meuli porsi anu 3.000 terus sambalna teh hayang make 2 sendok. Terus toppingna teh aya kerupuk, makaroni, baso, jeung sayur. Tuh tinggalnya ieu seblak porsi anu 3.000 tapi kuat kapinuh sakap seblak kitu. Tah salain jalajan seblak jeung makaroni basah di dieu oge pelangganna teh jarajan minuman jeung goreng-gorengan.